ieu alam ieu saha deui anu pikeun ibaratna ngajaga ngaraksa nguatkeun ieu ti urang kompak kabehan ibaratna kan kudu kompak alam anu paling adil anu paling sosial anu paling bijak ka urang lamun urangnya dijaga gitu sebaliknya alam geus nyadiakeun sagala-galana mulai ti katahanan panganan segala potensi segala alam geus nyadiakeun ka urang tapi manusiana teu dek sadar kuduna urang ku ayana geus disadiakeun segala sesuatu terus aya di alam ieu jaga nu aya coba urang istilahna ulah terlalu teuing sanajan urang ya ngomongin kebutuhan loba kebutuhan pasti ya dibarengan jeung manusia mah nafsu mata kadukung badan kebutuhan. Oh, masing-masing kampung itu punya kokolot. By the way kalau kampung apa ini namanya? Kaduk Ketu berapa? Kaduk Ketu 1 kokolot ada? Namanya? Namanya siapa? Kalau di sini kokolot Singalayang. Singalayang. Terbang terus. Ngalayang tuh kan? Oh, namanya Ngalayang. Oke. That's it. Satu nanyaan. Udah nanyaan terus apa tuh yang disebutnya nentuin tanggal? Nganteran. Tentukan tanggal lah kan? Sanajan kumah-kumah ge urang meureun janu jelas mah manusia sakieu lobana numpangna di bumi alam ieu tapi ternyata jelema anu sakieu lobana boh masyarakat Baduy Jero boh masyarakat Baduy Jero Baduy luar boh luar Baduy boh di dulu urang di kota. Memang adat istiadat di Baduy itu luar maupun dalam itu sama, cuma ada beda pakaian, terus kalau kemana-mana itu beliau tidak boleh naik kendaraan, maupun naik kereta, terus jalan kaki ke Bandung, ke Jakarta, kemanapun itu Jalan kaki. Itu bedanya. Ya bedanya. Kalau saya itu bisa naik kendaraan, tapi mobilnya tetap tidak boleh, hanya penumpang aja. Oh begitu. Jadi kalau untuk Baduy luar sendiri itu boleh naik kendaraan, tapi kalau beli kendaraan atau punya kendaraan itu tetap tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tebus. Pas aku tanya, apa? Ini aku Sarka juga anak saya. Ini menantu lurah desa. Pernah ke Jakarta? Podcast? Di Jakarta ya. Iya, saya lihat videonya. Kalau nggak salah, Kura atau apa sih? Ke mall dong. Masa kafe. Ayeuna geus dicontohan anu saperti itu anu kamari-kamari bencana di wilayah Cianjur. Urang ngarasakeun sanajan urang istilah nama hirup di Baduy Jero neuleuk urang dulur urang nu berduka cita seperti itu ke kemusibahan di wilayah Cianjur urang ge boga pamikiran merasa karunya simpatisan dulur urang anu musibah seperti itu meureun ibarat nama anu enggeus seperti itu tapi eta lamun cik prediksi urang mah eta nu tepikeun kitu urang kudu jadi suatu pelajaran sebenarnya kudu jadi suatu pelajaran eta suatu ingetan sebab lamun ibarat nama urang tedek mikir mah diri masing-masing kekayaan seperti itu sebenarnya kalau ngomong berbicara kebutuhan mah sarua di Baduy Jero di Baduy luar wah urang di luar Baduy dulu urang di kota sarua ngomong kebutuhan tapi kebutuhan eta udah dibatasi aturan harus dibatasi urang mah istilahna sanajan barejeng nafsu
ibarat psikolog kan nafsu nu mata kadukung badan nu ketempuhan. Urang sarian kuku mage aing ngomong kebutuhan mah sarua ngabutuhan, tapi urang dibatasi ku aturan-aturan adat. Sebut nage kan gunung teu meunang dilebur, lebak teu meunang dirusak, duit teu meunang dirobah. Aturan adat kan kitu gede na teu meunang irana dicokot, leutik na teu meunang ditabah, lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung, nu nya nu dinyakan, ulah nu dilain. Artinya eta kan kudu dikaji ku urang. Kudu dikaji. Segala sesuatu kami mah lain nilai dina masalah urang dina masalah kemajuan mana boleh oge kemajuan. Kemajuan boleh. Kemajuan eta kuduna sebenarnya aya ukuran. Berarti kumaha carana ya masyarakat Baduy menjaga alam agar senantiasa tetap alamnya terjaga, alam juga dengan kita yang membutuhkan alam itu tetap sama gitu. Kumaha carana? Cara orang Baduy buat warga luar yang saat ini kayak Banten mungkin bentar lagi Kami mah membuat supaya silahna benang kuatur sadar. Urang sebenarnya lamun ngomong-ngomong nafsu mah sarua nafsu mah pada aya, tapi urang dari ya ai di Baduy mah eta teh geus dibatasan ku aturan adat. Berarti geus dibatasan ku aturan adat kita tujuanana urang teu meunang sagawaya. Gitu. Jadi teu meunang sagawaya, urang kumaha carana ge meureun udah dipikiran gesan masa depan orang, turunan orang. Terus saya pernah lihat pernikahan Baduy di Marengo. Dia tuh kayak semacam gini Kak, sebelum di make up tuh kayak ada ngariung dulu gitu. Emang iya. Apa itu maksudnya proses pernikahan pas Arya tuh ngapain aja sih? Saya tidak. Banyak sih. Ya udah satu-satu nih. Nih si misalnya biasanya sesepuh tuh kumpul dulu kan. Buat munjungan itu apa? Munjungan tuh kayak salaman gitu. Salaman. Jadi si pengantin Salaman ke kolot kabehan. si pengantin sasalaman ke kolot kabehan. Setelah munjungan itu baru makan-makan. Karena saya makan gelap. Gimana sih yang udah nikah? Lupa. Ai kami mah ibarat nama geus meureun mucik dibicarakeun mah aya nama geus ngomong himbau berbicara kawalahan berbicara istilah urang bingung ke masa depan karena ngomong ge ibarat nama urang ngahimbau ibarat nama tingkat kesadaran manusiana tetap kurang tetap ngejar kemajuan, ngejar istilahnya segelintir ibaratnya kebutuhan, nafsu muaya. Berhubung nafsu mah lagi mata kadukung, badan mata katempukan, urang mah nguduna mah tetap eueuh jarak, eueuh jambul, istilah eueuh masyarakat, eueuh istilah petinggi. Lamun geus tiba di gedag ku bancana mah muaya urang kewalahan atau kadukung. Kudu nama urang setik demi setik, kudu dipapar, kudu istilah dibere tingkat kesadaran, tetap urang hayu kumacara nage kalisa urasara alam urang, lingkungan urang, desan urang kan dijaga mulai pihak masyarakat letik sampai ke pemerintah urang pusat supaya urang dibere kesadaran. Baik urang mah ngahimbauna tetap dengan cara lambat laun walaupun ia di tengah-tengah zaman teknologi canggih tetap urang ibarat nama aturan-aturan adat anu tentukeun ku lembaga atau ku luluhur urang ku karuan urang coge urang gali deui sajero-jerona supaya urang bisa menjadi suatu pedoman masa depan generasi Terus aya prediksi deui ya, aya prediksi nu luar biasa bahwa termasuk Banten, dataran Jawa, Banten sampai Sumatera itu akan terkena musibah bencana tsunami.
nu tingginya 34 meter termasuk Banten kurang ya KBH gitu. Itu prediksi pemerintah terus keluar gitu. BMKG terus memprediksi bahwa akhir tahun ini akan ada bencana yang akan ada di Pulau Jawa, khususnya di Banten. Iya kumaha ayah mereka kami mah mere himbauan ya hal gitu dan memang psikolognya secara memang saya bakalan ayah sama. Namun kembali dari ke manusia urang hal gitu dihimbau gitu pamana ku BMKG pamana terus dihimbau bahwa akan terjadi cik bahasa Sunda mah urang sieun teuing ulah ibarat nama ludeng teuing ulah jadi eta kudu dimenengahi lamun sieun teuing urang kumaha sih jelema sieun ya pasti ibarat nama tenang pemikiranana jadi sieun teuing ulah tapi ludeng teuing ulah kudu menengah wae tapi eta mah lumpat ke perilaku manusia ya. Buat teuing ibarat nama alamah tetap semakin marah. Nana nu matak semakin marah, semakin marah. Nu nyatana heubeul pernah urang nyaritakeun di tahun 2000 kene nyaritakeun beberapa kali kami ingetan sesuai jeung aturan-aturan. Tapi ternyata da jelema mah jarak jambul nu ayana nafsu teh ya nafsu lama udah segelintir ibarat nama kebutuhan hati-hati lah lebih hati-hati gitu waspada dengan cara kumaha kudu waspada tetap kembali ke manusiaan sebab cik bahasa peribahasa psikolog mah eta kan segir eta bisa dicacan waktuna bisa kiamat dicacan waktu lamun manusiana tadi teu beunang urus gitu tetap kembali ke manusia alam paling nyaar alam paling sayang ke umat namun alam dijaga kurang kabehan kan eta mah ibarat nama lalakon gitu mah tetap kesalahan nafsu na terlalu manusia untuk mengejar takam silana urang yang menggali istilahna potensi sedangkan mana nu bisa mana nu teu bisa gunung cenah kudu diulangkeun lebak kudu dilarangkeun patokan aturan urang kudu ditaati urang mah selalu ibaratna nyarita ngahimbau teu sakabeh istilahna saja wiwitan mah tetep patitipan sarua geus nama kadukung jadi mulai di masyarakat sampai ke tingkat tinggi tingkat bawah geus nama urang kaduhung aya kita urang kami mah meureun samantara mah nyaritakeun urang pada kita kekhawatiran ja aturan mah kami mah geus dibere amanah kitu kami mah meureun istilah nama teu panjang lebar sebab panjang-panjang tetap kembali ke manusia ya mudah-mudahan minta doana di masyarakat Baduy terutama masyarakat Baduy Dalem mudah-mudahan lingkungan orang tetap terjaga dijauhkan tina segala bencana ya mudah-mudahan terus diprediksikan walaupun akan terjadi kan kekuatan pangeran lebih gede hari masyarakat orang bareng-bareng ngadoa mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa di Indonesia bukan hanya di Bali. Itu kami para pemulung Baduy Jero di luar lembaga kami mah ibaratnya dulu urang seperti itu ge antara jam musibah kami mah geus ngadoakeun kumacarana ge supaya ibaratna mah bangkit hilang urang mah badinya mana ka seluruh bangsa ka seluruh agama ibaratna urang mah ngadoa ngadukung ngadoakeun tapi urang kudu diberian sadar lah aing ngobrol mah gitu ya panjang nak bisa panjang pondok bisa dipanjangkeun tapi urang mah ibaratna ngobrolna meureun ibaratna urang bisa panjang lebar untuk dieu sakitu ti kami. Oke, hatur nuhun aya terus berbagi informasi tentang
bencana-bencana yang sekarang terjadi di wilayah Indonesia, apalagi khususnya daerah Banten. Mudah-mudahan kita semua selamat, ada tetap terjaga, panjang umur, sehat dan semuanya. Amin. Turun ya.